minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasautul hududi lan utawi syamati pirang-pirang had baina ghadibin ikut tetep ing dalem antarane pang-pang cilik wa ason lan teteken wa ratbin wa yabisin lan kang telas wa yabisin lan kang aking wa yufarriquhu 'ala al-'adha'i illa al-maqatil wal wajh lan ngabeda-beda ya imam ing saw alal a'dha'i ngatasé pirang-pirang anggota illal maqatila angin pirang-pirang enggon mate wal wajha lan wajah kila dan ucapaken apa labadu warasa lan sirah wala tusyaddu yaduhu lan ora den taleni opo tangan syarif wala tujarradu thiyabuhu lan ora den lolos ora den ucutan opo thiyabuhu pirang-pirang dodot syarif wa yuwala abar bulan den tuli-tuli pador bumukule bihaisu yasulu zajrun wa tankilu kalawan sekira-kira hasil opo zajrun nyegah wa tankilun lan inkar munkir wa tankilun lan tankimun sakumaha nu geus dijelaskeun bahwa urang wajib ngaraksa akal teu meunang dirusak akal teh sebab akal nu ngabedakeun antara urang jeung hewan-hewan. Lamun urang geus rusak akalna sejajar jeung kebo plen. Naon bedana ngan sakadar ngombong doang. Hardolin dahar mobol atuh sarua jeung kebo plen. Eneng eleh eneng. Ieu urang nu mentek siap diuk di dia boga akal nu sampurna. Dadarieu kaya ngadengekeun urayan-urayan supaya hasil tina urayan hirup urang jadi lempeng. Sakieu ge ngaji bae teu lempeng. Komo teu ngaji bae gitu lempeng-lempeng deres ngunung orang mah kolot maksudnya teu lempeng-lempeng ngaji bae ya Allah ya Rabbi. Kulantaran sakitu ketika akal urang dirusak Allah sangat benci. Kebencian Allah nurunkeun sanksi bagi jelema nu ngarusak akal dikenakan sanksi had anu berhak ngahad
adalah sahibul wilayah negara. Jadi negara aya kewenangan bahkan wajib mendirikan hak-hak negara, diantaranya melaksanakan perintah Allah bentukna had bagi jelema-jelema anu ngarusak akal. Negara tak kuduna disusunlah ku DPR musyawarahnya sebagai legislatif untuk dilaksanakan di sebuah daerah di negara, dimusyawarahkan supaya nonjolkan hukum had, lain nonjolkan hukum korupsi malul. Atau tonjolkan ayo ya mayoritas Islam. Ayo coba godong kena hararipu. Godong. Nah, coba datang ke mana coba? Dasar beren DPR na ararata otakna. Teu bisa ta nonjolkeun hukum had. Teu bisa sama sekali. Masya Allah, berarti sangat bobo DPR urang nu teu menghasilkeun hukum tersebut. Sok gerage godog di DPR supaya menghasilkan hukum had. Ketika timbul langsung angkat ke MPR, putuskan jadikan undang-undang. Setiap bangsa Indonesia di mana saja berada demi untuk melestarikan bangsa dan negara Indonesia melalui aturan-aturan Pancasila dengan disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Jangan sekali-kali merusak akal ketika bangsa Indonesia siapa saja, laki-laki maupun perempuan, baik itu beragama Islam maupun beragama non-Muslim, maka dikenakan sanksi dihad, dirangket 80 rangketan. Apa itu rangket, Kiai? Ngaji sia nu ngantak ge. Itu rangket nggak paham saya. Ya Allah, saya nggak paham rangket-rangket acan lu. Aduh. Nah, dibuat undang-undang. Setelah digodok dari berbagai DPR di berbagai wilayah, maka hasil 75% diangkat ke DPR pusat dan disuguhkan untuk diputuskan oleh MPR. Maka alhamdulillah telah menghasilkan satu hukum untuk memajukan bangsa dan negara. Jangan sampai ada yang merusak. Ialah satu hukum, siapa saja yang merusak akalnya maka dikenakan sanksi dihad, baik itu merusak oleh minuman keras maupun oleh itu obat-obat semacam sabu-sabu yang alhamdulillah kemarin diketemukan 5 ton sabu-sabu. Itu kira-kira di Indonesia 5 ton sabu-sabu. Ayo coba pancen kiai kami macan ngadenge bodoh sia. Aing ge nu di imah bae ngadenge. Coba cenah menta tolol sia. Udah bangsa di kamanakeun. Haju datang ka 5 ton segala rupa. Haju 1 ton sabaraha duit. Haju kuari 5 ton haju di kamanakeun eta. Masya Allah kali. Meringkak bulu urang. Segajan mah urusan nyana, ieu mah urusan urang we kan tuh. Hayang ka hayang mata dikenakeun sanksi. Masya Allah, mantap.
di urang geus ambalaya nu ngaran ekstasi nu aslina makan baheula aya di Belanda kuari diproduksi di Indonesia. Sabu-sabu nu tadina hanya di RRC Hungkul kuari di Indonesia. Mus kalau banteng di RRC selundupkeun ka Indonesia tonan lain sakilo 2 kilo sakintal 2 kintal. Urang mah hayang boga gabah 2 kintal ge. Asa jasa. Masya Allah sabu-sabu 5 ton ambo silakan ka lurah-lurah nyana nu sahibul wilayah supaya diperbaiki negara coba beserta camat-camat terus ke kabupaten kabupati terus ke polisi coba kumata asa tonan kos gitu sih ya Allah ya Rabb. Daya benang jelema pemabuk peminum kemudian diadili setelah diadili untuk dikenakan sanksi setelahnya mengakui ikrar atau walaupun tengaku ayat 2 saksi laki-laki nu adil. Kenakan hukum bahwa Zaid mengaku telah melaksanakan mabok. Dengan demikian harus dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang. Sebab orang yang mabok adalah menjadi penghambat negara. Acak-acakan kan kudu mabok tepuguh tekaruh coba ayo kaca diketrokan. Nu mabok kok diantepkeun bae sih ku negara. Jelema naik motor dibegalan gara-gara mabok. Mobil dipalingan gara-gara mabok. Terus nu garusakna kok diantep sih? Aya nu ngembangkeun rukun salat, rukun wudu ditangkep. Heran aing mah. Ieu negara deuk kumaha ieu? Coba ku aing dicekel ya negara ya. Maksudnya dikembangkan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika hiji baik mah ketuhanan yang Maha Esa. Entah aing mah guru aing Esa baheula. Orang Jogja. Sia esa-esa ge mah Esa bae. Tah, ini kebaca coba. Masya Allah, negara acak-acakan gunung mabok diantep, malah disubur makmurkeun mabok. Di mana-mana gua di mararabok. Orang mohon ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan urang dijaga tina permabokan. Keluarga urang anak incu urang dijaga tina permabokan. Tetangga-tetangga urang dijaga ku Gusti Allah tina permabokan. Kitu kene pemerintahan kabeh mudah-mudahan dijaga tina penyakit mararabok. Amin ya rabbal alamin. Wari jelaslah ki Zaid bahwa Zaid telah mengakui mabuk, maka dikenakan sanksi untuk dihad sakumaha kamar. Dien tempat tadi lapangan kudu dihususkan cara di Mekah di Jeddah atau di Mekah di Haram. Baheula mah kuari Jeddah tempat memenggal leher atau berbagai had-had. Nah, taekeun ka luhur supaya kadeuleu ku kabeh. Tongton ku jelema. Ialah orang mabok yang akan dijatuhi hukum had 80 kali had. Kan ditongton ku jelema. Kalau mau ditongton kan maksudnya untuk mencegah dari penyakit-penyakit mabok kan namun ditongton kos gitu kan nu henteu dan nu encan embung. Wih aing sieun dihad aing sieun. Embung aing mah tuh. Paling nyana mabok nyumput. Teu bareres. Ai sieun ka jelema mah tuh terus bae. Mun sieun ka Allah karak. Urang sieun ka polisi doang. Di kamana sia? Di ka Cikupa. Polisi nya di ditu di pengkolan. Emang koran gitu. Aing moal make helm. Sieun ka polisi doang.
Di mana emang sok aya polisi? Di itu di Pasir Gadung tah. Dinya. Oh, dinya. Geus tenang teh mah jadi dulur aing polisina. Oh, dulur sia. Geus. Tenang. Sieun ka jelema mah kos kitu doang. Jeung sanksi lagi atuh ka jelema paling ya. Ya, oke. Geus. Pareng buntutan di tukang. Geus tah urusan jeung jelema mah kos kitu. Coba-coba si aku hari henteu salat deuk saanu disogok di jero kuburan apa lu set-set cek malaikat gua disamain sama polisi kagak ada ini bodem nih buat lu satset lu emang gua kagak tahu waktu lu di Pasir Gadung set-setan gua juga tahu nggak bisa gua mah sebab gua mah malaikat mah tidak makan, tidak minum, tidak jima. Enggak kepengen gua diset-setin begitu. Tapi bisa malaikat tidak bisa disogok. Atau polisi waktu bisa bae disogok nya lagi beki dahar. Ingatnya lagi lumayan ya. Aya 5 kali set bae mantep terjana. Aduh Gusti Allah. Ikir cerita hukum dunia. Nah kuari ieu ada ayekeun ka luhur rangket nu deuk dijelaskeun di rangketanana sautul hudud baina qadibin wason pecutna untuk melaksanakan berbagai had baina qadibin wason antara qadib teh al gosdu teh pang nu leutik wason jeung teteken teh adalah tungked jadi tungked teh tungked jang teteken ukuranana nu kacekel segede kitu tuh nah ieu tah ieu nu di jero makan deui coba nu dihana bentang Lambon agama mah bisaan agama teh bisaan nyapertikeunana untuk gede jeung leutikna tah ieu ngeunaan teh okos dipermasalahkeun tentang lauk asin eta dipermasalahkeun masalah ngasinna lantaran lauk teh diasin teh kapan eta tu kotoronana tayeuna takan henteu dipiceuna tuh ulang micenan teri nu kumaha tuh aya nyaho coba nu ngasin kronjo micenan tai teri meme boga duit paeh di heula nyana tembang tuh nyana diasin di becenana taina puyeng nyana ai kakap umam diasin gabus siem nu gede diasin dipicedan heula wajar geus ta cak jana jog gede hayu sia micenan tembak boga karyawan ge kudu 1000 meureun. Nah, kulantaran gitu kan teu dipikeun taina. Dihijikeun brek jeung buyah, kan ngahiji di dinjan najis berarti. Lauk tersebut kan kena najis dipermasalahkeun kan ku fikih teh. Ulah haram tah mah sebab najis caina campur jeung taina. Cek ieu teu naon lantaran leutik cek ieu teh tetep bae najis bae. Cek ieu teh cek ieu Syekh Nawawi diurang lantarannya nama urang kronjo. Jago Syekh Nawawi urang Tanara. Dikumpulkeun ku Syekh Nawawi untuk klarifikasi cek Syekh Nawawi lauk leutik lamun diasin nah ieu teh kudu dipiceunan geus taina insyaallah maafu ukuran leutik jeung gedena ieu nu kudu diukur ge sagede kumaha leutik jeung gedena ulah hese-hese cek Syekh Nawawi mana-mana nu asup ka sungut leutik aduh gitu bae surah hese-hese tembak asup ya cilik dewe mengkonon serem apa mani iku iwak teri ya cilik temen itu mah ge kan babari Masya Allah ku yang PPT kayak mengkene nih iku orang baji iku gede ku ya
tembang saiki mah ya kecil cilik gawe. Ya wis ya keprong. Ya wis paham dah ya wis. Kalau wis paham ya aku mah arep ning mekaman ya. Aduh campur-campur jeung Jawa rajeg diki. Orang ngomong rajeg ikuan Jawane mengkonon. Kedesek-desek ya Sunda lah. Aduh, Jawa rajeg aing sok kadengekeun resep jasa. Pacencong kebal-kebal Sunda. Kita tadi sia. Kunaon asok jeung Jawaan. Aing kadesek cakna teh. Teu beres rajeg ye. Hadena be di dieu urang rajeg ye. Wih, atuh kita ge wih akeh. Ngajine konon ge orana ning lebet iki mah ora kuat orang rajeg itu. Nah kos gitu tah jadi bisaan pikir mah oh nya geus jadi bae kuari atuh ambala ya geus tembang teri dan deuk kumaha atuh miceunana cek cenah wau ya di piceunan hiji-hiji Gus ya ti isuk datang ka Isa menang sabaraha. Bisa anda ulama teh kos kitu na jago Masya Allah. Nah iya ge ieu ason teh kan urang lamun neule di luar negeri aya tatakeun teh sagede bitis aya nu sagede kieu di urang ge kan baheula mah sagala naon gitu ngaranna kokoprak dan lain-lain sebagainya geus udah hese-hese tatakeun teh tak nah ieu lowong eta adalah tatakeun idealna sagede kieu. Ieu lamun sagede kieu leutik teuing mun aya aki-aki make tungkeun sagede kieu moal kebal paeh ngusruk potong ngusruk atuh leutik teuing gede deui sagede halu atuh moal kebal cenah ge sarua boro-boro jang leumpang ngangkat halu da ge moal kuat teh tah aku pikir ieu tah ieu tetekeun ideal Masya Allah. Ieu mah lain deuk nyaritakeun eta deuk nyaritakeun teh baina qadibin wa ason antara pang-pang leutik jeung tatakeun sagede kieu gede teuing sagede kieu leutik teuing antara ieu jeung ieu copot tengahna tak eta lah sebab naon lamun urang 80 kali ngembat kitu sagede halu paeh nu ngembat. Ayo coba ge komo misalnya Haji Pendi anu ngembatna enggak paling 10 cet lain itu nu paeh ieu innalillahi wa inna ilaihi raji'un tukang ngembatna nu paeh gede teuing sagede kieu atuh potong ieu nami coba ieu kan leutik deui sagede kieu sakali 2 kali 3 10 kali hancur. Nah pertengahan baina qadibin wa ason sedang kuat 80. Masya Allah agama kurang kumaha coba ka urusan saut-sautna jang ngembatna jang kitu meupeuhna jang ngarangketna dijelaskeun ukuran gedena. Kedua baina rotbin wa yabisin antara nu kitu baseuh jeung antara nu garing baseuh teuing ulah terhajur garing teuing atuh ngaranna ge garing pangpung moal beres pangpung kurang pake gede atuh hancur sakali 2 kali aju anu baseuh teuing gitu kene jadi nu liap antara garing jeung baseuh. Jadi berarti sedang naon tangarana antara garing jeung baseuh. Eumel mah tah mah urusanana urusan bangsa taneuh eumel. Aing mah nya ngahiji jeung nu bodoh teh ki hese. Tatangkalan ieu tah pang-pang antara baseuh jeung garing naon ngaranna. Nah, ayo. Nah. Uyang nih itu segala eumel mah tah lamun bangsa iya kalau urang ngadonan teh ngadonan dengin apem nah itu gitu-gitu eumel ngaranna aya nyaho tah kos kitu mah taneuh teh eumel gitu ngaranna
Nah ieu mah tangkal antara baseuh jeung garing. Kenaon tah ngaranna? Lamun garing teuing pangpung, baseuh teuing ngaranna. Bageus baseuh ieu tah antara. Nah. Ya wis lah. Iki mah PR ya. Ninggri bae nu pikir. Kayak minggu arep merena maning. Lapor sira. Ya Allah ya Rabb. Nah eta nu kos kitu bae maksudna dijelaskeun ku agama. Kan mantep. Ya Allah ya Rabb. 80 kali dengan kitu naon saotna pecutna kayuna gede teuing ulah leutik teuing ulah baseuh teuing ulah garing teuing ulah na ieu lah nu sedeng masyaallah karim geus sedeng laksanakeun 80 denden di luhur rangket 80 make algojo nu geus disiapkeun di negara sekali, 2 kali, 3 kali sampai 80 cuman wa yufarriquhu 'alal a'dha'i kudu ngabeda-bedakeun si algojo ka jelema anu dirangket atas anggotana ulah di dieu bae hayu atau dicangkeng bae nya dicecer ngaranna dicecer cangkeng wah 1 2 3 ulah pindah-pindah 10 di dia 10 di dia 10 di dia 10 di dia 10 tongkong handap 10 di dia 10 di ka dia 10 di beres jadi ulah di dia bari cangkeng sia potong-potong sia emang ngandek disiksa dipotong lain supaya ulah deui maksudna ieu mah nah nyanana ulah deui dipertunjukkan ke halayak ramai supaya nu endek jadi sieun. Iyalah hukum, masya Allah rapih jasa. Hebat jasa Islam ngajelaskan tentang had untuk supaya walil qisasi hayatu ya ulil albab. Ada kehidupan anu damai, kehidupan anu sejahtera. Nu enggeus aing moal deui cek kana horenganan boh mun kanyahoan boro-boro di akhirat aing di dunia keneh ge geus disiksa moal aing moal deui cak anu endek aing ge teu hayang deuleu sia disiksa aing mah nyeri cek kana teh kadena ge sia teu paeh moal aing mah geus tuh nu endek jadi moal nu enggeus jadi eureun eta lah maksud agama nah kan maksud agama mah cantik supaya menimbulkan hayatun walil qisasi hayat kuari di Indonesia mabok ya bawa ke polsek eta bang geus taruhlah anu nego mah tong teng keluar deui atuh moal teu mabok deui masih bisa keluar orang gampang ngana urang kuari mah kieu ngajual ekstasi harga 50 juta 20 jang nyana geus tanggung jawab aing geus aya persatuan di jero beres besokna kan deui ngaranna tah malah bertumbuh berkembang biak sebab naon henteu dihukum make hukum Al-Qur'anul Karim atawa di penjara geus sok ke penjara nah coba ya lamun aya jelema mabok kemudian di penjara sabaraha taun tadi penjarana tuh aing mah aing hiji nyobodo teh kos kieu hese nyaritakeun negara teh jadi pagah teu nyaho agak teu nyaho ngan meureun teu nyahona ge embung nyaho lantaran meureunanan atuh tarilok mabok jadi embung nyaho jadi bodona ge bagus ku si mah bahasa aing ngalem bae ka si ai bodoh bae sebenarnya mah nya bodoh bagus tah ieu keur carita 1 tahun 2 tahun nya misalnya ini di penjara beres setahun keluar lintu siali itu di penjara wah ngerakeun gorengan di paraban di penjara mah tempe sajian tempe jadi goreng gitu ya kangkung atau awal-awal doang kangkung atak kadina mah biasa direbus dan lalu kabelah dina mah ngeunaheun geus ngeunah tuh kelantaran teu dihukum make hukum Al-Qur'anul Karim
keluarnya anak orang yang jaringan kan di jero teu saeutik kuari anu boga jaringan jelemana di jero penjara tapi terus komo kuari aya HP nah itu jalan bae terus perekonomian teh teu mundur teu bandeg lantaran HP jalan bae terus nah cenah teu meunang nu di penjara mah nyekel HP atoel polisina tidak boleh sekali tidak boleh dua kali tidak boleh Pak beres polisi mau ngirahin ya Allah ya Rob cenah kiai sombong amat kos nyaho bae aing menyaho aja lillahi taala aing menyaho beneran ieu mah nyaho jasa besi pajar teh jauh nyaho sebab aing pernah asup ke penjara beneran lillahi taala pernah asup ge lain di penjara aing mah ngalayan ke orang penjara pernah sabaraha kali geus teh kudu dicaritakeun ka ditu berarti nyaho oh kieu orang di penjara teh oh kieu si itu mah kitu si mah kieu nyaho boh aya asean segala di penjara Masya Allah AC aya komputer aya kemudian berbagai alat-alat aya oh iya jeung komputer kieu amat WC na geuneunan di penjara jeung WC aing mah seperti etalah geus sama urusanna geus lain dengan jelas lain make hukum Al-Qur'an seperti gitu bae tapi make hukum Al-Qur'an Masya Allah nu enggeus moal deui lantaran nyeri nu encan neuk moal sieun pertontonkan wa yufarriquhu 'alal adha jeung beda-beda ulah anggota ulah salawang cara gitu ngarangketna tapi beda-beda ti dieu 10 ti dieu 10 ti dieu 10 ti dieu nah seperti eta lah yufarriquhu 'alal adha illal maqatila kecuali tempat-tempat anu cepat nibakeun pae lamun dipeupeuh teh pae ulah tah magos kitu mah mana tempat-tempat anu tereh pae digebug ieu digebug ieu moal kebal sakali doang cek koyo ya ieu mantap paling dijaga ieu tah ieu sakali ieu sakali digebug atuh geus kekerepekan tah ieu mah tempat leumpangna roh mantap dipencit di dieu namun orang mencet ke bos sukuna atau angin kapae mal pae Masya Allah berarti iya makotil ngaranna tah iya nomor kahiji nomor kedua iya belah kiri sebab di dia golbu namun iya orang ditinju naon gitu digebug atau ditinju anu tarik sekali belah kanca lain sebab di dia aya kolbu jantung hati geus lamun dicotos sekali dua kali komo dirangket 80 ke pae ulah teu meunang teu meunang da ieu tah nah nomor katilu ieu tah ieu rahang ieu teh kan aya urat saraf anu langsung ti dieu ka irung ti dieu ka mata ti dieu ka ceuli ti dieu ka kolbu ka jantung ieu tah geus dicaritakeun ku agama Masya Allah karim nah makotil belah dieu nomor kadua di dieu nomor katilu di dieu ieu mah teu meunang mantak atikullah udwin haggah wattaqil wajha wal madakir termasuk ieu ulah sebab ieu tempat zikir namun ieu dirangket dek nya moal bisa muji namun ieu maka Allah belah dia ada Allah cak algojo deh coba sekali dek Allah dikencengkan Allah mantap cenah mah coba dilambatkan Allah kencengkan Allah siapa maning cepet berarti ya ada kita ulah mantap anjing Nabi kitu Ayub
ketika manehanan dibere gering ketebe muji ka Gusti malah leuwih nikmat muji teh ketika dibere gering teh geus inget ka Allah Pak. Ketika bilatung datang kaletah nyana teh bisa zikir kan cicing bilatung terus saya datang ya. Akhirnya unjukkan ka Gusti abdi lain teu ridho dibere penyakit jeung dibilatungan nyanggakeun ja awak-awakna Gusti penyakit ti Gusti bilatung daratang kawi atuh ti Gusti eta teh urusan Gusti tapi abdi hiji doang nu mantap embung di dieu lain embung teu ridho teu bisa nyebut ngaran Gusti. Masya Allah ta ieu mah tah sabodo Gusti tah lantaran kula hayang nyebut Allah aya bilatungan mah teu bisa eta mah geus teu ku Gusti deuk dicabut deui penyakit nu dieu mangga deuk ditambahan atuh sabaraha ku Gusti bae eta pamenta poharanya atuh urang mah pan kakarek dibere ti tajong bae geus borok ieu janu saumur jeung abdi baja teu borok teu adil Gusti ka babaturan abdi mah sehat aya abdi dibere borok awas beh ngancem awas cak Allah modaran geuing sia ancem ka aing sia padahal mah jauh kene urang mah kaletah jauh kene urang mah kaletah geus kakara dibere leuleus edik bae ge mah je nggo masjid teu engko naon leuleus awak batur majelis syariat mengaji memuriang mal ka masjid balik di masjid gadinya ya urut saya nyarap gula biasa mana 2 piring jarap 2 piring kopi saumuk gede poharaja setengah rokok geus beak setengah bungkus diisuk teh ai berjamaah teh leuleus sakeuna ieu mah kudu dirangket aki-aki gos ieu Masya Allah ilal maqatil wal wajah kecuali tempat cepet napae jeung wajah ulah wajah mah beungeut teu meunang algojo ngarangket beungeut ulah sebab naon wajah mah ieu paranti anu disodorkeun setiap saat adalah wajah. Wattaqil wajha wal madzakir. Jaga wajah jeung tempat-tempat zikir. Lantaran li'annahu majma'ul mahasin. Ialah tempat kabagusan-kabagusan. Kurang bisa ningali wajah seseorang dina wajah kanyahoan. Ieu kajian kuku waget teu boga duit. Kanyahoan kurang dina wajah kan. Emang kadang aku pakai itu merengut. Beda, nu boga duit kan bangunan dek seuri bae. Dek seuri bae, ngomong lagi nu boga duit mah cekas. Tak. Boga duit ngaranna. Meuli baso bae ge, nu sabaraha mangsa mangkok. Jeung mangkok teh sabaraha? Jeung karanjang lah jeung mamangna sabaraha duit. Oh, teu kira-kira teh boga duit. Ayeuna teu boga duit papan kieu bae. Si cicing we kunaon mah? Ente teu naon bangunan itu baso ngina tuh meuli. Aing boga duit teu kudu ka sia goblok meureun. Kudu aing keur ngalamun. Merengut bae. Atuh lain atuh aya mah tuh beuli sepira baso ngomong sia. Teleukeun bangunan ngina teh baso teh. Ulah bae aya anak-anak ceurik kieu. Aing onam bisa nahan mun anak. Wah, mun torojol we anak dua. Wah, hayang baso. Pahit sama baso kos gitu. Urang paling bisa ke anak kos gitu. Ke, aya baso nu hiji deui nu golodet eta ngeunah. Ya mah pahit. Ulah ieu urang balik yeuh pahit mah. Ah, cak anak teh emang aya baso nu pahit. Pahit sama kos kitu mah, pahit hate. Bisaan ke anak pahit segala laon. Datang ka imah mah kieu aduh aing anak aing hayang baso aing teu boga duit. Aduh, para raid dak. Kan kos gitu dah. Jadi kadele kan wajah-wajah jelema teh.
beda tuh nu boga duit mah bereta samangkok ayo si hararea gok jeung mangkok-mangkokna leg-leg Gus ya dibayar ku aing ambo budak nu boga duit teh kira-kira tah kos kitu lamun geus ngomong nu boga duit wahara jeung tukang basona dibeli pan kalangkang mah nu kos kitu kalangkang ge teu meunang we kalengkahan eta boga duit teh kira-kira aja Pak Masya Allah. Nah beda kan lamun aya jelema nyeprit segala rupana kabangi lain deui rambutna mahkotana rapi beungeutna sumuk-sumingra bajuna ngajeripi lain deui ieu kajen kumaha ge ieu kajen kumaha keur mabok cintrong lain deui atuh set bangun ka lirikanana kade asa aya nu neuleukeun bae nya teh lain deui mah teu katebak atuh katebak kajen teh ngaji di dieu kan beda-beda pikiranna teh nah lamun aya jelema nu akli ka tukang bae kolektor neuleuh teh atuh kajahoan tidak beungeut eta kajahoan masyaallah mandak urang nebak awewe teh awewe bogoheun kanyahoan awewe teu bogoheun kanyahoan awewe reseubeun atuh kanyahoan tina wajah bae geus kanyahoan ye atuh kajah teh kos kitu mah ipis kos kitu nah ieu nu dimaksud maksudna ulah atuh wajah mah sebab naon sebab majma'ul mahasin tempat ngumpulkeun kahadean-kahadean senyum mengkerut wajah bunga dan aya kabeh di dinya teu meunang dirusak ulah nu mentak hiji maqatil nomor kadua itu wajah eta teu meunang dirusak waqila warasa kitu kene sirah teu meunang dirusak sebab dina sirah ieu aya syaraf-syaraf anu ngabahayakeun lamun dirusak sebab lamun dirusak ieu dina sirah aya nu hubunganana jeung otak jeung pikiran mantak lamun ngaguling atawa kabentur sarafna dilegeger otak apa henteu hubunganna jeung otak mantak teu meunang aya jelema katabrak mobil naik motor ketabrak mobil potong ieu sakieu potong mah geus leupas jelemana masih kena bisa kene bae lumpat lempang kene bae mah eta kunaon atak apa katabrak kene mana eta tutu curang tong nyokoten masih kena bisa potong leungeunna masih kena bisa nyana lempang sebab naon hubungan jeung tapi lamun ieu bencenur dak komo datang ka utah geger otak bisa nah ieu nu matak teu meunang dirusak seputar ieu teu meunang dirusak seputar ieu teu meunang dirusak seputar wajah teu meunang dirusak seputar kepala teu meunang dirusak aya aturan-aturanan walatus bantak polisi ge tilok ngahajar ieu paling jempolnya ge gitu ge lain make kekuatannya nah ditindihan make kursi aju kursina didiukan polisi bisa anda nyana diuk di kursi jempol urang mah dijepet gitu ngaku sih ngaku enggak tungguna mah henteu ge jadi ngaku iya dah saking nyeri-nyerina giliran juga teh mah geus ngaku teh atuh aman ditampiling aduh salah teh polisi wala tusaddu yaduhu teu meunang ditalian leungeunna teu meunang dirangket di hada 80 pertontonkan supaya ieu terjadi pencegahan jeung ulah ditalian ulah ditalian sebab lamun ditalian kan nya teu bisa gerak ieu mah kan maksudna lain endek disiksa endek dipaehan lain tapi endek diwarah supaya ulah deui geus ulah keuna kanyahoan kokolearanana henteu meunang dirantai dikieukeun komo dikieukeun dikatukangkeun teu begitu henteu bisa gerak ulah tetep bae diantepkeun supaya kadeuleu kokolearanana nyana nyerina abeh nu sejen waduh nyeri ai keutiu mah kan kitu wala tujarradu thiyabuhu jeung ulah dilucutan deui bajuna wari dibukaan bajuna supaya ongkos kebo atau ongkos kuda cepet ulah baju bae
kecuali bajuna anu pandol itu atau kok mau pakai baju besi mah itu naon artina ulah baju-baju biasa mah tetep bae pakaian tapi lamun baju pandol gitu ukuranna bangsa model di kutub paranti tiris tetep eta mah buka tama kos kitu mah sebab kandal teuing ukuran rada kurang nyeri kan kanyana ai baju-baju kieu mah teu meunang dibuka wa wala darbu jeung kudu terus-terusan kitu meupeuhna bihaitsu yasulu zajrun watan kilun sekira ngahasilkeun panyegah jeung kainkaran jadi supaya nyana kadeul tersiksana ulah dikredit teu meunang itu 10 heula tonggona hiji 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dah istirahat dulu ya lu minum dah banyak nyisa kos itu pengen kopi enggak lu ya, cak anu ieu cak kenal gua juga iya kalau ngopi dulu enak bawa duitnya enggak gua juga pengen cak ini algojo tolol tuh mah caknya tadi ini beli kopi nih ntar jangan kenceng-kenceng ya boleh dah kalau kopinya kapal api boleh kalau kapal betus mau kenceng gua kos lala gantung tuh mah tolol nah temen yang dikredit 10 heren nah sebab teu nimbulkeun zajrun watan kilun ieu kan supaya nimbulkeun zajrun watan kilun supaya manehanan merasa disiksa sehingga timbullah zajrun embung aing moal deui watan kilun ini nggak moal deui aing mah orang yang disiksa komo ditambahan ku isin lantaran nyana jelema terhormat hukumkan teu mandang jelema baik jelema terhormat bangsawan hartawan miskin kuat hukum Al-Qur'an mah terus bae di urang mah kan lain hukum teh oh ieu mah bangsawan ulah oh ieu mah jutawan hartawan ulah oh ieu mah jelema miskin angkat ka luhur masa hukum kos kitu Masya Allah nah iyalah urang ala kadarnya ho tentang asyribah tentang had-had minuman berikut mabok-mabok anu lain dikiaskeun sarua bae sebab setiap mabok berarti merusak akal ekstasi mabok sarua 80 rici lidah magadon mabok sarua bae termasuk sabu-sabu mabok sarua seperti itu kan nyana moal di deui faslun yu'azzaru wallahu a'lam